ali sayyidina Muhammad. Istimewaan anak nyana bisa ngarupa kupu-kupu. Kupu-kupu nyana mah jadi lamun hiber sekitar di urang, kupu-kupu bentak urang Banten mah sing ada tak kupu-kupu. Sing ada. Mata kita sok disebutkan sih ada di lumur urang mun kupu-kupu aya sema. Sema eta lain bahasa sambarangan. Lain bahasa sambarangan lah salah kupu-kupu aya sema ya. Baheulana sing hade mun aya kupu-kupu ngan kupu-kupuna kupu-kupu nu rada gede teh. Ai kupu-kupu nu sok di Haji Pendi mah nu gagalabagan. Eta mah baturnyana. Lain deui eta mah. Kupu-kupu seperti eta. Nomor kedua nama atuh ngarupa mau langsung seperti kula keur bangun majelis sageusna boga impian teh akhirna diengkekeun setahun aya mau di luhur majelis belah wetan gede maungna segede eneng terus kula liwat di arah iya kidul kan tinggali aya mau ngagupayan kadieu kok mau sih ngagupayan kadieu udah sieun-sieun Masya Allah kalau mau bisa ngagupayan jeung bisa ngomong akhirna kula nyamperkeun sieun-sieun ge nyamperkeun nyana sukuna kitu tah isyarat ayo kadieu akhirna diangkat naiklah ka luhur kenteng tadi luhur kenteng pas kamar abah rendeng ngobrol jeung mau kesimpulan nama lobalan udah obrolkan mau dibejakeun obrolan nama nu jelas oh berarti ieu nitah ngabangun majlis tapi ulah menta alhamdulillah teu pernah menta leuwih teuing duit datang ka kuari leuwih duit ngan moal dibejakeun di mana nendeuna Atuh cingarong aya kagak kadang-kadang bareng nah itulah abah bala dongeng ketika masantren di Kiprawira Sekong ngomongna yang ngangkat kadang sekali 2 kali 3 kali barang di jendela mau putih salah ngap kaget balik lah mau ngurus beja ka kiai isu-isu kiai penting teh kapan izin mau gitu wah caki prawira asal geus kapan izin mau ngeta yang mau ngeta geus bakal jadi jelema sudah lupa omong nah nyalalah dongeng seperti itu alhamdulillah Hai Haji Pendi mah mau lain mau putih betul mau atunya mau lain mau putih harga caritakeun teh mau putih jeung mau belang-belang ke pedang putih keneh eta dua tas Mansur mah nah ari mau putih eta mah mau dirina ai mau putih belang putih mah nu didongengkeun di Sumatera teh maka jepit ya sok arupa deui eta lah hari ieu emang aslina mah mau ieu kuari ge mau kene kuari ge mantap kula mah lamun sok loba leungit naon-naon di imah atuh teh ya mau na aya nah iyalah maksudna didongengkeun kitu teh kumaha ye maksud didongengkeun kitu teh kumaha ye maksudnya nyana mah tetap hadir asal nu ngomong-ngomong wali saat itu ngomong-ngomong hadir wali orang ngomongkan Tuhan Syabdul Qadir hadir orang ngomongkan saya Mansur hadir ayo Mansur ide coba Mansur mana Mansur ya iyalah mudah-mudahan kurang zarah walaupun jauh apaleun nyana awahik teh gangguan anak
sangat hafal. Nah, kurang zarah di dia. Setelah ziarah